Oh, di mana kene di? Ya buru berang. Telat-telat teuing sih. Da masih kena berapa proyek ya? Buru. Heunam buru ulah sok lamun telat-telat teuing. Ieu ajudan mene lila-lila teh. Oh, iya saya nelpon. Halo? Oh, muhun. Muhun tenang ya ku abi ngantosan ajudan heula. Siap proyekmu ulah dibatalkan kumaha di? Ieu ngalaguan ajudan heula ya rada telat pugu datangna. Nya siap tungguan bae di dinya. Aduh. Ari Akang rek ka mana di Kang? Bisnis akang mah ayeuna nyai bagian di imah. Akang bisnis di luar. Engko hariana nanti nyai, bulanan nanti akang pasti miliaran bebenangan akang mah. Oh, heueuh nya Kang. Yah, tapi Kang, kade nyai mah nitip Akang ulah sombong nya Kang nya. Urang keur di luhur kudu beki tungkul nya Kang nya. Siga tangkal pare geuning Kang. Cicing, awewe mah nyaho naon, nyaho madang. Nu masalah usaha mah bagian akang. Sok we sing jongjon usaha di imah nyai mah. Nyai mah kadang ngingetan hungkul Kang. Heeh, hari si nuhun diingetan. Akang mangkat heula nya. Tapi anak itu pun teuing ajudan meni. Halo? Buru di mana kene deui? Kalah bangkar ya proyek jiga kieu mari datangna beurang makalah. Buru.